urang lamun nyaritakeun seputar dedengean, mungkin nyanyian, mungkin ceramahan, mungkin baca kitab, mungkin qori dan lain sebagainya. Anu ngadengekeun kan celia, nu merasakan kan ruh. Ketika Pak Gubernur nyambut, ruh nyambung. Ketika Pak Kapolda nyambut, ruh teu nyambung. Kok bisa merasakan? Nah, ruhnya beda. Ruh. Kok bola mun Kapolres nyambut, asana ente mau apa Mongol bisa? Ulah dikira ruh. Ruh, urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayu kumaha enteng, hayu gerak. Sia di mana sia hayo? Ente setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu. Buktina jelema anu di hareupeun Baitullah. Mbah imah Allah. Oh deui negeri panguliana Baitullah, Mekah Baitullah. Kertoap, masyaallah. Manya inget ka eneng. Kan teu etis. Manya inget ka negeri sorangan. Iya, negeri nu mulia. Baitullah hate ka mana-mana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.